tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, terdugi ka urang sadaya, bisa-bisa ngangken umat anjeuna. Mudah-mudahan sing diangken umat anjeuna ti dunya parat dugi ka akhirat nu beh dituna kenging syafaatul ujma di mantena. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kusim kuring moal didataan dan entos tadi ayo didataan kalah jam sabaraha ieu teh ai jam 8 jam 10 karek naik. Wayahna we da desa ge anggaranna efisiensi ceramah ge efisiensi we saeutik. Dipayun nepangkeun Pak Bu pribados dina bender mah aceng bebennya nami asli mah Solehudin, asli Pundiang ti Citeureup, asli Pundiang ti Citeureup. Pribados putrana Madewi almarhumah, putuna Bapak Jamsari almarhum. Ayeuna disebat aceng alhamdulillah pangarsa nurutan. Mung disebut ustad mah sabab ustad mah usaha tara anak kanderes hoream. Alhamdulillah dina ieu kesempatan pribados dipasihan waktos bahkan dimuliakeun teh bapak jeung ibu dihanap uing mah sorangan di luhur. Ngan sok urang lempengkeun heula hatena urang lempengkeun. Hadirna ibu jeung bapak kana ieu tempat ngarah teu mubah. Lempengkeun heula niatna, urang rek niat ibadah karena Allah. Naon margina lamun niatna kur lalajo hungkul moal jadi ibadah. Sabab neme ku pribados dibahas innamal amalu biniat. Ari amal anjeun gumantung kana niat. Para bapak, para ibu, wajar jeung pantas wajib bihukumeunana urang tasakur ka Allah ditepangkeuna urang jeung taun anu anyar ayeuna nyaeta 1448 Hijriah. Mudah-mudahan taun ayeuna nu dipaju ku urang leuwih alus batan taun-taun nu katukang. Naon margina punten Pak Bu, lamun di dunya sapoe sapeting 24 jam dihitung ku urang ieu wujud takwana ka Allah bakal loba henteuna batan takwana. Urang buktoskeun Bu, sadinten sawengi 24 jam ceuk dokter wajib istirahat 8 jam, maka 8 jam teh diange bobo. 24 jam dikurangi 8 sesana sabaraha Bu? 16 jam. Cik uing rek nanya ka urang sirna bakti 16 jam eta loba ibadah loba henteu? Loba ibadah loba henteu? Teu kitu. Ka surga hayang ibadah mumul dicacapekeun begitu. Heunya heueuh dieu cek sambutan ketua PHBI. Apunten pangarsa pribados mah teu bodo-bodo acan, disangkana uing nu bodo. Sidik lamun urang Sunda nyebut teu bodo-bodo acan berarti pinter. Ade da moal katipu ku ilmu kalam ucing-ucingan basa mah teu kolot. Lamun kalimah bijil teu bodo-bodo acan berarti pinter. Nganu jadi sabab punten pangarsa. Tahun ayeuna hayang leuwih alus batan tahun kamari. Tahun ayeuna hayang leuwih mulia batan tahun kamari. Uing rek nanya heula, sok aya nu abring-abringan make motor beat ngariungkeun ibu-ibu di Sirna Bakti tara? Tara. Sok aya tara? Bang Emo, PNM, Jokowi, Bang Kuriling, sok aya tara? Sok aya. Loba teh. Sok siah meungpeung ketua MUI urang Sirna Bakti ku aing ditanya. Pak MUI punten, hukum narima kumaha? Wios dikitu ke? Wios. Bong anu diulungna dewek, kumaha dewek cici. Kumaha hukum narima pangarsa?
lamun riba anjeun sadinar sarua jeung banding lacur 30 genep sirah rek di mana ngala barokahna ci nya kirana bakal barokah gitu jeung deui urang Islam zaman ayeuna mapan usum ka bobodo teh nyo kasamaran tingali kabita ku barang jiga naon kabita ku barang jigana lamun ketua MUI nyanung poe isuk da bakal diomongkeun atuh dipergunyingkeun leres giliran nu kumpul kebo di ararang teh bios dikitukeun heuh nya aing ngabejaan mumpung di dunya bisa insaf geus di akhirat mah moal sia punten Pak Bu neme saur kapolsek sakolahkeun budak sing pinter ngajikeun budak meh ngarti naon sababna hampura sababna didik generasi nu leuwih alus zaman ayeuna leuwih hese batan bangeula terus pangersan Kang Iin guru ngaos kapungkur mah pribados nuju alit disebut pamali ku kolot cici hari ayeuna hare-hare hirup mata niatan ku urang sakabeh ngadua urang sakabeh ya Allah mudah-mudahan dina tahun baru nu ayeuna mudah-mudahan sing langkung alus batan tahun-tahun nu geus kaliwat amin ya amin. Allah amin naon sababna Pak Bu lamun ibu ditagih ku Bang Emok ditagih ku Jokowi ditagih ku PNM atawa beh ditunah ku BRI eta pagawe Bang nagih na mere nyaho sageus mere nyaho mere tempo tapi Ijroil datang ka anjeun sakabeh datangna moal mere nyaho jeung moal mere tempo jadi urang berang jeung peuting kudu siap nyangarepan maot sabab nupang deuketna jeung wujud anjeun teh hiji maot dua rezeki rek kumaha maot husnul khotimahna lamun eta riba eunteup keneh ngajero beuteung mangga pae MUI punten cing kinten-kinten dina beuteung eta barang haram nu cicing keneh bisa husnul khotimah moal rek bisna husnul khotimah moal geus apaleun ngan teu daek migawe dari teu apaleun kana hukum ngan migawe na mumul matak pribados mah punten salah sawios anu kritik punten Kiai Haji Bu Haji pribados mah kritik teh sanes ukur ka masyarakat ka umat sanes ka pamarentah bahkan ka KUA ge pribados sok minang kritik naon margina sowah pangarsa da ayeuna masa eutik awewe hayang cerai init kalebe gugat cerai ketok we ku hakim boga we akte cerai jagur dikawinkeun deui uing rek nanya ai talak nu nagara atawa nu salaki nu talak nu nagara nu salaki sing bentes nu salaki 1000 kali hakim ngetok palu 1000 akte cerai dikaluarkeun salakina teu ngedalkeun talak ragad talak teu kumaha lamun dikawinkeun haram nah atuh karawin deui teu saeutik nu kitu terus matak paingan kapungkur saun pun aki kieu jang dina akhir zaman mun ajeun panjang umur manusia bakal ilang ka era naon sababna manusia ilang ka era sabab moral jeung akhlak naruksa mangga seueur sepuh di dieu kapungkur tahun 70 lamun aya nu dipirak ku carogena dua sasih kan teh keluar di kamar teh balas kunaon isin beres ayeuna mah bijil ti pengadilan agama mawa akte cerai di kieu na TikTok rana anyar bos haneut keneh cenah bisi arek teu apaleun kana idah teu kumaha da teh keun bae da uing moal nyaritakeun hiji muharamna ngan rek nyaritakeun teh hikmahna naon hikmahna ganti tahun wujud anger ngan tanggung jawab bakal namahan ganti tahun nama kamari 1447
ayeuna 1448 wujudna mah anger nu ieu ngan tanggung jawab bakal namahan kade sia lurah di dunia dipariksa ku investoran dipariksa ku Polres bisa lolos kade hareupeun Allah moal bisa sia hampura matak saeutik lamun anjeun era tong era ku manusia kudu era ku Allah lamun rek sieun tong sieun ku hukum tapi kudu sieun ku Allah sabab hukum jalma mah KUHP kasih uang habis perkara bisa buktina talak gitu 3 juta cukup boga teu cerai harus gitu matak ayeuna mah rek sinkron antara negara jeung agama Pak MUI terus terang kapungkur mah teu aya nu ngatur dina pidana terkait pernikahan ayeuna mah aya undang-undang na dina KUHP nu baru sareng KUHP baru mah dari pasal 400 sampai 405 terkait asal usul pernikahan ayeuna mah tiasa dipidanakeun baheula mah lolos we gitu teh mata kade ka pagawe KUA sia tong mikir di dunia unggul teu bakal datang akhirat mah aslina naon jang tong sieun yang ngarepan dunia sabab hukum dunia mah bisa diomehan tapi sing sieun anjeun yang ngarepan hukum akhirat sabab hukum akhirat moal bisa disogok ayeuna urang rakyat leutik loba nu nyaritakeun teu adilna nagara teu adilna pamarentah payeuneun Allah mah adil Pak sok Amerika nembak pong ke Iran tepat sasaran BLT maningang ke masyarakat pan gagilek cacak 10 meter ti RT karunya kadang ke Pak RT hampura Pak RT karunya Pak RT tempo menang bantuan batur sok dicarekan tempo mahina menang tara nuhun acan ka RT tengah dicarekan we hungkul RT sing sabar ibadah ka Allah urang wih kanu tadi saur Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kecuali pikeun ibadah naon sababna sabab anjeun kumalenang di dunia berang jeung penting lamun ditempo ku manusia kadang katempo kadang henteu tapi payuneun Allah moal aya nu lolos bae da teu apaleun batur arek kieu arek kitu teu bisa payuneun Allah naon margina punten lamun anjeun nyieun dosa nu teu katempo ku manusia payuneun Allah moal basah teu katempo lamun anjeun nyieun doraka teu katempo ku manusia tapi payuneun Allah mah tetep katempo sabab aya nu cicing dikenca jeung katuhu anjeun saha aya 2 malaikat Allah nu khusus nyatet sakabeh amal anjeun moal pahili ka ketua MUI di urang masuk pahili moal payuneun Allah mah kade moal sugal asa maneh mawa amal soleh sugan pahili amalna moal sok sanajan ngaran uing soleh wani diriungkeun uing ajangan pang soleh nya ada ngaran uing mah soleh jadi pang soleh namatak nuna amal teh bea ku dicokotan batu sabab tiap nu maot mawa amal soleh mawa iman iman beak tilu poe dina ieu kasempatan pribados ngemut Gusti tahun baru nu ayeuna 1448 Hijriah lamun mah 50 tahun 10 tahun nu bakal datang rek kumaha ieu manusia rek kumaha generasi muda rek kumaha ieu dunya aya kasihan pangarsa loba punten urang bahas ya saeutik tapi tong ambek baheula mah tahun 80 katukang lamun aya istri nu leungit kahormatanana jeung kasucianana sakacamatan ingeun lamun aya nu nganeg memeh nikah sakacamatan teh apalun kabeh ayeuna mah kawin 4 bulan teh ngelek anak loba barijeng saenggeus kitu teh tara ditikahkeun deui
punten pangarsa abi rek naros kumaha hukumna nu kitu. Dapun aki maka pungkur nyarios nak lamun aya nu nganeg kawinkeun beres kawin isakeun tong sinanga hiji tamat teh budak lahir pek sahadatan deui nganitip naon hiji bina ka indung pan ayeuna mah henteu reuneuh kawinkeun anakan deui cik di mana barokah wajar lamun leungit barokah wajar. Naon sababna mana di dieu ketua MUI taroskeun ka ahli fikih kumaha hukumna hiji lamun nu nganeg di luar kandungan ayana di luar akad maka bin wajib ka indung teu meunang ka bapa lamun anakna awewe teu meunang diwalian ku bapana haram hukumna kudu ku wali hakim nu kadua teu meunang bab warisna paling meunang ku hibah kan kumaha ayeuna mah penuh anakan kawinkeun baik pajarkeun teknis biasa teu sadarnya padahal naon dosa gede dianggap biasa mata sok omean da kewajiban teh kewajiban saha hiji kewajiban tokoh nu aya di lingkungan masing-masing. Dati saeutik ayeuna maka punten pribados sering sanes sakali sanes dua kali pribados ngaos ka hiji tempat ngabahas bab ieu turun tina panggung Kang Aceng hayang dipangawinkeun budak abdi sabab baheula ka musibahan kitu teu era naon sababna mending keneh era di dunya payeuneun manusia bisa keneh tobat daripada payeuneun cik kira-kira lamun geus dikemprahkeun ieu dunya rek tobat bisa moal mending keneh ayeuna mending ayeuna madak saeutik balikeun diri anjeun ka Allah sabab Allah nyiptakeun jin jeung manusia pikeun ibadah supaya jadi ibadah sakabehna niatan ku anjeun ibadah timimiti jadi RT niatan ibadah nyage hayo dicarekan ku masyarakat jadi RW niatan ibadah sanajan loba disalahkeun ku masyarakat jadi lurah niatan ibadah meh naon meh jadi ibadah naon rugi lamun urang hiji perkara teu niatan ibadah moal jadi sia maka alhamdulillah pangarsa pribados pun anak opat da baheula mah ustad teh usaha tara anakan deres matak diganti eureun anakan teh ayeuna matak budak gede saeutik pang ka pasantren sieun budak gede saeutik pang ka pasantren naon sababna punten da sanes rahasia umum sok entong boro kitu punten Pak Ketua MUI pribados kapungkur di Citereup tinuju alit keneh dipun aki kasohor orang Citereup lembur pasantren ayeuna mah hampura nu gagalieunan ngalebok obat loba di Citereup bae kitu beuh wani gelut jeung aing tuan ku aing ngapanggung mah ngejat aing teh diadum cicing dalin aja nganungkul para preman aing baheulana bisa tukang mabok ngewaeun ka aing gelut jeung aing tungguan ku aing jeung mana geus lain ngewanya sabab teu saeutik jelema anu gering ilang akal gara-gara naon obatan nu mau gara-gara obat nu merkosa gara-gara tuh aing nu dagang obat jika dagang bala-bala pan aing nama ngampar di mana-mana lain rahasia atuh mata wajib Pak MUI ke mangahiji urang sweeping euy calon nu kitu teh naon sababna ta eta rencana urang Yahudi teh ngancurkeun generasi teh kunaon ku obat-obatan sok engal keneh palurah ngumaha ka abdi aya masyarakat nu ditewak ku polisi gara obat-obatan engal keneh mata kagebeg pribados Gusti sabaong-baongna kuring baheula tarancug kanu kitu ayeuna mah budak SMP budak SMA SDB jadi rek boga generasi nu leuwih alus kumaha ketika moral jeung akhlak geus diruksak ti leuleut punten Pak
Lamun budak bodoh bisa disakolahkeun ngameh pinter. Lamun budak sangsara bisa diupayakeun sangkan beunghar. Tapi lamun budak moral jeung akhlakna geus hancur rek kunaon diomehanan. Weuh keur ngomeh. Mata cek ka polsek tadi cek ka polsek. Ai tahun baru Masehi geber kembang api didurukan, tarompet ditiup, masjid kosong. Begadang mata uing mah lamun yang ngarepan tahun baru nyokot sajadah kuprak di tengah leuweung istiqbal kan. Naon sababna? Tuh penginapan nu aya di sisi laut kabeh pinuh ku urang Islam. Pertanyaanna jeung salaki pamajikan tawalan. Eta penginapan nu pinuh ku urang mana urang Islam nu nginep teh. Wallahu a'lam bishawab. Nah bener sah cek agamana nah itu. Mata uing mah geletuk tahun baru sok istiqbar we naon rumasa hirup lamokot ku dosa. Da teh kudu nanya engke di akhirat. Ieu ajengan ieu bakal ka mana? Ieu ajengan ieu bakal ka mana? Ulama ieu bakal ka mana? Teu kudu jauh teuing. Deketkeun ngaji jeung uing. Lamun nanya kana hate urang masing-masing poe ayeuna dimaotkeun ku Allah rek ka mana asupna. Arek egois nyebut ka surga moal. Moal. Sabab ceuk ieu ceuk nu aya di jero ieu. Gusti yakin doraka kami leuwih loba batang takwana. Henteu ibadah kami loba batang ibadahna. Buktikeun heuh urang buktikeun bisa hayang bukti. Bo bisi sare. Cicing bapak-bapak jeung teh heula rek ibu-ibu nanya. Bo sapoe dieu nepi ka wayah kieu sabaraha kali muka Quran? Sabaraha kali muka Quran? Hah? Sekali muka HP? Ausik. Sok-sok jawab. Lamun teu ngajawab itu angkeun salakina sing nyanu. Sabaraha kali muka Quran, Bu? Sakali. Sabaraha kali muka HP? Geus. Jujur ka ibu-ibu, narek nanya lalaki. Bapak-bapak sabaraha kali muka Quran? Aya nu henteu, mending jujur daripada kabohong mah. Naon? 2 kali alhamdulillah. Sabaraha kali Parip muka HP? 2 kali yasinan tahlil. Cik kira-kira loba muka HP loba muka Quran? Ka HP. Geus ngaku tak hiji. Jadi teu kudu nuliskeun di jero teh. Eta malaikat raqib jeung atid teh geus ngaku atuh. Matak naon uing loba istighfar teh sabab rumas. Hampura apa tong egois. Lamun nanya kana hate urang masing-masing Gusti kami lamun dimaotkeun ku anjeunna kana neraka kana surga sabenerna bangis bisa ngajawab. Teu kudu ngomongkeun jaga geus bisa ngajawab. Naon sababna? Sok. Urang kudu syukur ke Allah bahkan dina Ar-Rahman diulang 30 kali fabi ayya ala rabbikuma tukan nikmat kami nu mana rek dibohong. Hampura jelema syukuran ke Allah ku ngucap alhamdulillah robana 3000 kali. Lamun urang citeureub urang sirna bakti nyebutkeun alhamdulillah sapoe sapeting 10.000 kali loba saeutik kali loba saeutik loba bilangan loba cek hitungan jelema. Alhamdulillah ngaceng abi mah sadinten teh 10.000 alhamdulillah ka Allah teh. Mata loba amal uing mah oh ka dieu ari ngicet panon kenca sabaraha kali. Cik loba mana syukur anu diundat ku urang ka Allah jeung nikmat nu dibikeun ti Allah ka urang. Loba keneh nikmat. Mata uing sange salat taratung turubun menta rezeki cukup hiji we menta teh ya Allah hapunten. Era rek menta rezeki teh naon sababna? Sabab urang sok poho kana rezeki ti Allah. Poe ayeuna mah liar usaha can menang rezeki disangkana ngarenghap lain rezeki si jengkar kayak teh.
padahal geus eueuh eta mah paeh hampura urang Islam kurang syukur ka Allah mata hiji lamun lembur hayang barokah piceun riba nu kadua lamun lembur hayang barokah daerah hayang barokah sing loba syukur ieu ibu tangga di sisi jalan teh parebut jeung suara motor bisi pahili masalah tapi kemana dia teh nu kadua nu katilu lamun lemur hayang barokah sok ngahiji atuh kunaon seueurkeun istighfar mata pribados Pak MUI pamibiasa bade saran ieu bade usul engke mah tahun hareup tong hayoh pawai obor sabab aya itungan nu pimadoroteun hampura pawai obor pengabring aja nu lain muhrim antal cip dikira-kira bener tah henteu dikira-kira bener tah henteu pawai obor ku budak ngora dipake ajang bobogohan kira-kira hade tah goreng tuh geus ngajawab nama tak naon cek ketua MUI teh tahun hareup moal aya pawai obor naon ketua MUI tahun hareup mah tahun baru Islam hiji Muharram teh arek naon arek dikir akbar istighfar we sakacamatan Pamengpeuk lebih manfaat sia lebih manfaat istighfar naon sababna sabab baheula aya riwayat bisi salah koreksi bisi salah Gusti lamun mah geus eueuh Kangjeng Nabi ieu dunya dihancurkeun moal waka dihancurkeun satungtung aya keneh manusia nu maca istighfar mata kade ka urang sirna bakti ulah ngarasa awak jag-jaga amal sorangan awak sehat amal sorangan rezeki lancar amal sorangan entong tuh bisa ditungtung pulau Jawa aya nu keur istighfar ka Allah minta panghampura keur sakabeh kaum muslimin muslimat bisa doa si itu nu diijabah. Alhamdulillah ceng akang mau usaha maju beunghar jakat kang fitrah we hunggul nah udah tuh jakat ge akang awak cager bener awak cager anak para gajrul kabeh disangkana penyakit fisik hungkul psikis ge penyakit. Alhamdulillah ceng akang mau usaha maju tara jakat ge sawah ge hektaran panen tonan doma ribuan ekor tempo dahar di gram kunaon kang diabet lah mana sia beunghar doma ratusan ekor tempo mencit temenang nuang kunaon darah tinggi ribu cacak-cacak karek dikurangan ku Allah tah nikmat teh komo lamun geus dicabut mata panggih jeung Muharram teh atoh dibanding ku sieun naon atohna alhamdulillah Gusti kami dipercaya keneh nincak taun nu anyar eta atohna naon sieuna sabab geus atoh euntreuk rasa kasieun naon sieuna Gusti kami sieun taun ayeuna nu dipaju leuwih ruksak batan taun nu kamari naon sababna sabab kami manusia nu keuna ku sifat eueuh gingsir ayeuna ku Allah keur dialuskeun imanna keur ditaekeun ibadah tuluy bawa ka hareup mah urang teu ngagila. Kadang-kadang tahun nurek di sorang teh Gusti kumaha ujian anak naha mampu naha moal sieun kan tak sok ngadoa teh gitu Gusti hampura sakabeh dosa abdi hampura sakabeh dosa sepuh abdi dosa kaum muslimin muslimat ngan sok tungtungna aya khusus ke diri sorangan Gusti lamun mah tahun nu bakal datang ieu bakal lebih alus mungguh Gusti panjangkeun yuswa abdi tapi lamun tahun ieu rek leuwih goreng batan tahun kamari mungguh Gusti maka cabut umur kami hareup kami lain maksa ka Allah urang hayang paeh lain da bohongan aya ti dituna mangga al yauma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun
Surah Allah bakal datang hiji mangsa nalika bibir anjeun dikunci maka suku jeung leungeun nu ngajawab sakabeh pagawean anjeun. Lamun si eta leungeun kenca di dunya ditanya ku polisi teu pernah rumasa maling, tapi jaga payeunan Allah bakal nyarita eta si kenca kami nu nyokotna. Lamun eta bibir mah heula pernah hianat hasud ka batur, hareupeun manusia ditanya teu rumasa, tapi jaga payeunan Allah eta bibir kami Gusti nu hasud. Kade sing inget bahasa tauhid, bahasa kolot, hirup urang lir ibarat wayang, usik malikna ku dalang, anu teu wasa teu weunang beureum hideung kumaha dalang. Naon sababna? Sabab hirup ngalalakon. Urang hirup di dunia lain ngumara tapi diumarakeun, kade bisa salah tafsir. Lain ngumara tapi diumarakeun, lamun diumarakeun kumaha nu nitahna. Matak tadi cek uing Ijroil datang teu mere nyaho jeung teu mere tempo. Lamun mah Ijroil mere nyaho jeung mere tempo maka rek 3 poe rek maot uing rek taubat ka Allah meh naon? Meh maot ka aya husnul khotimah. Ku sabab teu mere nyaho maka salila nah hirup sing lempeng jeung aturan Allah. Bisi naon? Nu cilaka na bisikeun milampah goreng Ijroil datang. Dicabut nyawana. Paeh dina kaayaan keur maksiat naudzubillah. Komo maot kaayaan alkohol nyelap dina baham, alkohol cicing ngapeujit, jagur dina motor maot kaayaan keur ilang akal. Datang ngecek ajengan mugia ieu almarhum si husnul khotimah, rek di mana judulna pan modal ge keur mabok. Ieu sok taroskeun ka ajengan ka kiai ka ulama. 1000 jelema ngadoakeun kana hade ka eta si mayit tapi lakuna goreng, kira-kira nu bakal keuna anu mana? Laku si mayit atau doa anu loba? Dawuh urusan jeung doa mah keur urang atuh lain keur itu. Doa mah lain keur itu, keur urang masing-masing sok contoh. Aya nu maot innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minimal cari mah di keluarga bakal nyubuhan. Gara sok cobaan aja nu maot datang. Alhamdulillah Kang aing geus maot mah ngalok cukang ngirung teh ditonyo ku keluargana teh ari sia cenah ngadoakeun. Padahal teu salah cek agama mah. Terus ajengan. Lamun ngucap alhamdulillah kana maot salah teu? Arek salah kumaha? Ada sadaya puji kagungan Allah, nyalin kagungan Allah eta nu maot. Mata kade entong wani nyebutkeun sangakeun puji ka Allah cek Allah teh nya nu saha kanu dewek jeung wani mikeun si lain. Sidik pancina kalimat Quran lagi alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Pakeun eta teh. Itu Pak Bo nya mata pomean diri anjeun samemeh datang naon malaikat Ijroil. Mata ayeuna taun nu anyar geura ganti ku urang lain wujudna. Da wujudna mah moal bisa diganti. Urang ganti pilempangan urang lamun kamali loba nong torekeun kana parentah Allah ayeuna masih taat kana parentah Allah. Lamun kamari loba ngabangkang kana parentah Allah ayeuna masih taat kana parentah Allah. Lamun kamari tahun kamari ibu-ibu sok ngabangkang kana parentah si bapa ayeuna masih nurut kana parentah sabo si bapa. Cik bo lamun ibu jeung si bapa pasea sok tarik saha sorana? Lamun ngobrol sapopoe sok tarik saha? Astagfirullah. Oh sok lamun si bapa nitah di bangkang. Loh Bo, bisi pahili. Oh sok mumpang parentah salaki tara. Bener. Yakin. 100% teh. Berarti ibu jadi istri anu soleha. Apal cirina istri soleha? Apal teh? Cik kuing marek nanya sakali deui. Bener ibu istri soleha? Ngijinan ka karaoke nyanung moal. Manya nu solehah teh ngijinan nyanung sia.
Tah ibu bisi hayang apal ya bapak-bapak nu ngumpul di hareup teh kaasup jelema nu boga niat boga kahayangan leutik ka wani mah teh uhun wani nyanu hadir di dieu. Salah sahijina uing mah teh nyanung teh takwa kabeh. Apal takwa teh? Takut sama yang tua. Cicing palurah tong seuri pan urang mah istiqomah lalaki nu hadir di dieu tempat mah istiqomah kabeh oge. Hari istiqomah teh ikatan suami tertekan istri kalau di rumah sebab hudang sare can ngarek kopi geus minta duit keur balanya. Sorry di rumah sama tuh geningan sok kitu nya punya. Urang hudang sare can ge balik pangajian pak. Hah? Bakal keur balanya can nyuguhan kopi ayeuna teh acan. Ai duit geus menta buruhna geus menta gawe mah encan. Eta teh ibu-ibu di ditu. Di ditu dinu jauh di dieu mah moal beda kitu. Jeung ibu-ibu di ditu mah tukang ngabohong, Pak. Di ditu mah kumaha tukang ngabohongna lamun dibere duit 500 ku salakina pikeun 3 poe ke menta deui. Pak, naon? Beak duit teh. Padahal nyelap keneh 100.000 dituna. Cik kira-kira itu nggak bohong tuh. Osok tara antara kaliwat tak bapak-bapak nyontoh anak teh kan bisi hayang apal pan uing lalaki bisi nu boga salaki ajengan mun balik teang nakopeahna dan nu duit teh sok nakopeah sabab kieu ye lalaki cicing da uing lalaki lamun menang duit 1 juta biasana di ditu jauh pokoknya sok dibikin ka pamajikan teh lamun tina 1 juta teh 700 mah deui Pak padahal siapa nu kopiah 300 maka tempo cik kira-kira eta Pak bohong teh nah ibu-ibu nu jawab deui jadi hampura boro-boro ka Allah salaki jeung pamajikan ge ngeusili bohong tah kitu cik kira-kira rek bakal ningkat imanna lamun kitu moal udah geus ngajawab atuh kening hese Pak paingan atuh loba nu nyebutkeun bisi anjeun hayang apal asupna ka surga Allah teh ibarat ngasupkeun gajah kana liang jarum kecos bakat kunaon ku hese di mana buktina hese gorowok adan lohor biasana begitu mah masjidna gede alus eusina lain cek uing cek di dieu eta menyebut duaan teh di dieu mah masjidna gede gorowok adan asar masjidna anyar gede alus solamikna teh nepi ka lemur nu sabelah pas ngaliwat ningali nu berjamaah nah barjeng lihat jadi ingat Gusti paingan geus akhir wahaji zaman teh geus tungtung naon sababna loba urang Islam nu daek nyieun tempat ibadah tempo jadi tempat ibadah mumul mesian ibadahna daek nyieunna mah contohna salah sahijina bapak-bapak daek nyieun pasaran titah make pangheulana mapan emu sugan aya nu bakat Manawi teh aya komandan di balik itu Manawi cek Pak Komandan cek Pak Kurnia ceng akang rek wakaf naon Kang iya cenah balangkar keur ngamandian mayit pangheula nyieun ditanya Kang daek pangheulana make batur heula hoyong ka surga Bu hoyong ka surga daek maot ayeuna kumaha ieu teh ka surga hayang pae heula embung da moal bisa tuh da syaratna kudu kitu mata ke Bu urang balikeun datangna taun nu ayeuna urang omean diri urang sabab batur moal bisa ngomean diri urang kecuali hate urang sorangan
urang omean hate urang ku Allah ku urang supaya ieu hate salilana ngait ka Allah. Naon sababna? Punten Bu, aya nu nyebatkeun katerangan ieu surga kami saur Allah lain keur tukang salat, lain keur tukang ngaji, lain keur tukang puasa, lain keur tukang ceramah, tapi ieu surga kami bakal dipinuhan ku jalema anu wajaa bi qalbu mu'min, nu bisa ngurus hate. Sabab naon? Hese pang hese-hese na di dunya ngurus hate. Sabab ieu hate urang sok loba mungpang kana parentah Allah, ieu hate urang sok loba nolak kana parentah Allah. Kumaha cenah contona Pak? Contoh anu leutik tong nu gede, contoh nu leutik. Setiap orang arek ngajadikeun hiji perkara, ngalakonan hiji perkara, tadi ku uing dipake mukodimah sok diniatan ibadah tara. Tong nu gede nu leutik lamun ibu ngumah wadah osok teh digerenteskeun bismillah ka Allah, kami niat ngumah wadah ibadah osok tara. Mata hampura ujungna di dunya teh capekna heueuh ripuhna nya ibadahna leungit ibadahna. Naon sababna? Sabab niatna kadang-kadang dititah ku salaki, pan mimiti kawin mah palura pamajikan moal ngomongkeun ibu ieu mah pamajikan ajengan. Mimiti kawin maneh kota ceriga-ceriga naon pang nyeuhkeun kopi pan diculkeun ke rumah wadah gitu. Ini nyeuh kopi neng naon nuju naon nyeuseut pang nyeuhkeun kopi da kiri tiga teh langsung ninyeuh tah saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan satahun beh dituna anakan komo lamun geus anak 1 2 3 4 teh ka ditu keur kieu keseru geus mak hoi naon gogorowokan wae juga di leuweung pang nyeuhkeun kopi nya teu neuleuh aing keur ngomah wadah jeung nyeusehan cik atuh teh nyeuh ku sorangan siga nu teu bisa wae tah di urang masuk kitu kan osok eta teh sok kitu nya mata ibu-ibu babari ibu mah hayang asup ka surga teh beda jeung lalaki hese lalaki mah kade. Ibu mah lamun hayang asup ka surga minimal 3 leutik nepi ka gede bisa ngajaga kahormatan kasucian nepi ka akad pertikahan bisa jadi panto surga kedindung bapak ibu. Ketika rumah tangga nikah taat kana jadi caroge bisa jadi tiket surga. Tapi bapak-bapak mah ripuh Bu. Mata hampura bapak-bapak mah karaweng we tingali naon sabab keur leutik dicarekan kolot geus kawin dicarekan pamajikan. Keur leutik dicarekan kolot geus kawin dicarekan pamajikan. Dalam sasirna bakti dikumpulkeun kabeh malurah isuk mah kumpulkeun di lapang di Banyuasi ngajajar salaki nu teu sieun ku pamajikan ka katuhu nu sieun ka kenca sigana bakal dikatuhu kabeh. Naon sababna? Pan contoh we tuh aya Pak Babin pan kengkeng sote keur dinas pan ditelepon ku pamajikan asa mohon mah uih ayeuna ge sok loba nu kitu loba nu kitu kadek sia bapak-bapak ulah sieun ku pamajikan pinarakaeun eta teh kudu sieun mah ku Allah teu sieun ku pamajikan kudu siga uing lamun pamajikan meupuskeun gelas hiji prek uing mah teu dilawan cokot salosin pro kabeh meupuskeun nah atuh leuwih loba kade aya prinsip gelas ku aing bisa dibeli tapi harga aing lalaki imam dina keluarga teh bisa dibeli ku pamajikan urus panto surga sia aya dina suku aing mata lamun ajeng pamajikan teh tendangan dari surga eta teh Bu.
Kadinya. Boro-boro ditajong palurah karek disentak ya lompat kepala B minta tolong Ke pengadilan. apa pengadilan bari minta nate ke pengadilan jelema punten tirah jelema bisa adil aya teh jelema bisa adil moal ari minta lompat ke pengadilan manusia moal adil sababna Allah geus nurunkeun Kangjeng Nabi mawa ajaran agama Islam eta hukum nupang adilna tara dipake. Ayeuna hayang nyieun hukum nu anyar menta adil ti manusia boro-boro ti manusia nu datang ti Allah nu jelas adilna sok ditolak ku urang mah. Terus sok matah naon omean diri anjeun samengpeung datang samengpeung di dunia keneh naon sababna hampura ku urang di dunia ku malenang sakahayang loba ngalawarekeun waktu loba nyia-nyiakeun waktu loba ninggalkeun waktu bisi mah anjeun hayang hafal nu cicing di alam kubur ngajerit ka Allah ngapoe ya Allah hirupkeun kami kadunya sanajan kursa menit kami hayang ibadah urang mah nu kumalenang sok ninggalkeun ibadah subuh setengah genep lohor jam 2 asar setengah 5 minangkana di ditu mah nu sok rada tepat salatna teh magrib hungkul jeung isya kalobana mah begitu we lah ngamai cik kira-kira punten Pak MUI lamun nu loba ngunur-ngunur waktu salat kinten-kinten nah teu asup kana golongan jelema anu ngalaleukeun agama cacak karek ngunur-ngunur waktu salat teang we dina Qur'an fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun cilaka pikeun jelema nu sok salat nu lalai dina hiji lalai dina salatna teh eta hate sok culang cileun kanu sejem Allahu akbar kela eta di pareman kompor gitu teh keur masak sih komo poe Jumaah siga tadi pas khotib pangarsa wilahut pas teh keur moe pare pas Allahu akbar wah ceuleuh ieu kahujanan Beres teh hujan. Sababna keur salat sok loba nu ngagoda Allah lain Allahu akbar tungtung nate Allahu akbar sok kapanggih katempo naon kabutuh nya lain lalai gitu nu kitu dina salat nu kadua termasuk nu tadi munur waktu dina salat nu katiluna hampura ieu tong amok tapi nya jelema sok leuwih taat ka jelema batan ka Allah jelema sok leuwih sieun ku jelema batan sieun ku Allah jelema sok leuwih nurut ku jelema batan leuwih nurut ka Allah contoh lamun palurah dipanggil ka istana negara rek panggih jeung presiden sigana baju ge ngaradak make nu beuteung si ibu lamun rek dipanggil ku bupati sigana baju ge bakal ngaradak meuli nu ini baju maahan eta baju nanti ganti-ganti padahal rek panggil jeung saha Allah jeung Allah mata kuing mah teu bangga Pak lamun dipanggil ku pejabat dipanggil teu bangga aya menteri Kang Aceng ieu aya menteri hoyong tepang batur mah heseh yang panggil jeung menteri uing mah teu bangga naon sababna malam naon kadiana menteri teh malam salasa Kang bejakeun cek aing tungguan aing malam salasa mah rotinan heula geus heula cara ditinggalkeun ku uing naon sababna sabab uing keur di Masjid Thalabul Ilmi uing keur jadi tamu Allah nah ai jadi tamu manusia bangga ai jadi tamu Allah henteu jeung ku jalema masuk nurut aslina Kang Iin si ibu keur dahar eta tidinya eta di masjid hayya 'alas shalah dong jone dahar datang ke RT cek
itu beas di desa kira cokot dan ditinggalkan alasnya teh. Ya dipanggil ku RT rek dibagi beas di desa dipanggil kuno adan dipanggilan Allah dah teh ini osok itu paduli teh ngaku syukur teu paduli dari urusan dosa jeung uing eta mah urusan jeung Allah dosana ge tah eta teh nu kitu teh jalema Bu termasukna kuring jadi lain ibu hungkul nu kitu teh uing ge osok keur ngobrol ong adan lain cengkat kan kalah nyenget deui rokok biasana di ditu udah tadi jauh jika di sini bakti ge Tepati sarua lain heureuy kan naon sababna sabab paingan cek Nabi umat kami di akhir zaman bakal loba bakal gede umat Islam tapi loba na umat kami lir ibarat budah di tengah lautan eueuh eusina naon contoh we ka surga hayang langgeng hayang kakarek imam dina taraweh macana rada panjang dari tinggalkeun isukna teh di ditu mah mung sia tanu imaman mah panjang teuing mata lamun hayang ningali urang Islam nu benerna ti mimiti saung ke tanggal 5 palurah tingali pemain inti pemain cadangan ofisial sponsor hadir kabeh dalakan jajar hiji 2 3 4 5 genap mulai supporter leungit pas tanggal 10 ke tanggal 15 jeung ofisialna leungit tinggal nanti namun pemain inti hungkul saja jarte nu kurang ka dieu 2 nu ka dieu kurang 3 engke namahan deui teh tanggal 25 puasa tanggal 25 namahan deui bahkan aya nu leuwih aneh leuwih loba pas tanggal hiji Syawal pan budak ngora ge ngaradak make baju weuh manis setengah genep teh wah deg-deg ka mana jam kokow teh Kang Aceng sunat naon Idul Fitri hudangna jam sabaraha setengah genep tuluy mani init ka masjid aya salat subuh teu da loba nu kitu teh tong boro budak ngora bapak-bapak ge sok aya nu kitu ibu-ibu sok aya nu kitu masuk para gening seueur dang dosenana Pak MUI nu kitu aya nu kieu aya nu kitu aya naon di dieu nu eueuh nya tuh ai masalah duit mah tong dicaritakeun da komo pamajikan mah da ujung-ujungna duit ada pamajikan mah madak lamun nyebut pamajikannya kasalaki bohong sok buktoskeun palurah imit ka Jakarta gawe tanggal 25 puasa boga duit 1 juta sedangkan ongkos 1 juta misal tanya we ka pun bojo mah lamun bapak balik ieu duit nu 1 juta beak pake ongkos cik kira-kira mending bapak balik teu mawa duit mending kirimkeun duitna mending kirimkeun duitna hiji tah berarti yakinnya keneh kana duitna batan kasalaki sebenang nu kadua bapak-bapak balik gawe tung turubun di Kalimantan hibar nah Kang tangian cing inget ka budak akang geus genep bulan teu panggih jeung budak teh sono pisan ka budak teh tempo datang dibere jajan sirinit ka warung naon seuri uing mere jajan sirinit ka warung meh jongjon lamun tadi masa uru wahaji lain saknya keudeng 2 keudeng jeung bapak-bapak ge sok ngabohong Bu DPKD tukangna ditanya Kang nyaah ka budak nyaah ka pamajikan nyaah ka budak padahal eta teh bohong 100% untuk 80%. Nah, sabab lamun budak dipangku tatangga tara ambek
contoh nu aya nu pangasuhkeun geura cobaan mun pamajikan dipangku tetangga memawa bedog tarik ngade. Jadi nu puguh mah inget ka budak lain ka budak, inget ka indung. Nah, budak. Indung budak. Tuh, tarik ke indung budak. Mata sok urang balik deui ganti tahun nu ayeuna urang omean eta hate bisi tahun-tahun nu kaliwat urang sok loba mungpang kana parentah Allah mimitian ti penting ayeuna tahun nu ayeuna urang balikeun eta hate salila nangait ka Allah. Lamun eta wujud biasana sok mungpang kana parentah Allah niatan pipeting ayeuna Gusti mugia sabadana ieu hate taat ka anjeun teh ieu wujud sing taat ka anjeun. Naon sababna? Sabab bisi Ijroil kaburu datang. Naon sababna Bu? Sabab syarat maot nganukur hiji. Beda lamun ngomongkeun syarat maot jeung asup sakola loba keneh syarat asup sakola. Kudu aya rapot keterangan itu keterangan ieu nepi ka aya teh kelahiran. Syarat maut mah eueuh ngan hiji. Naon Bu syarat maut? Oh, terang teh syarat maut naon? Astagfirullahaladzim, aku tak apalin. Apal teh? Syarat maut mangan hiji hirup. Pertarasanana ibu hirup teh. Hirup teh. Lamun hirup maju ke mana? Ari maut masalah lain. Masalah lain. Maut lain masalah nu jadi masalah sanggeus maut mempertanggungjawabkeun salila urang hirup. Lain masalah maut teh Kang. Nu jadi masalahna mempertanggungjawabkeun. Naon sababna? Bisi anjeun hayang apal bios di jeroan salitnya bisi anjeun hayang apal iraha anjeun mentas tina jembatan Siratal Mustaqim. Apal tuh ayeuna bisi anjeun hayang apal iraha anjeun mentas tina jembatan Siratal Mustaqim ayeuna anjeun keur mentas jaga mah bakal aya 7 panon poe nu nyaangan Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu jeung Minggu sabaraha hiji 7. Eta jembatan Siratal Mustaqim leutikna leuwih leutik patan buuk dibelah 7. Lamun bobodas panon jeung hideung aya antara Senin jeung Salasa antara. Maka bedol hada Siratal Mustaqim ayeuna kuring keur mentas. Tong ngomong jaga sia. Di mana dasar buktina? Cilaka jeung jelema, cilaka jeung salametna manusia di alam kubur kumaha di alam dunya. Cilaka jeung salametna jalma di alam akhirat kumaha di alam gitu. Matak ayeuna keur meuntas tinggal mirih rek tige pulus arek ragrag rek salamet. Lamun anjeun hayang salamet geula nyalanre anjeun ka Allah, geura muntang anjeun kana pitulung Allah, geura leumpang anjeun dina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah salamet. Matak uing ka budak Bu punten. Uing budak 4 lalaki 3 awewe hiji. Cek uing kumaha ka budak nu panggedena rek init ka pasantren jang bapak moal waka ngawaris harta sabab lamun kuring ngawaris harta ka anjeun hiji waktu bakal beak. Uing rek ngawaris ilmu. Sabab lamun uing ngawaris ilmu eta bakal manfaat dunia jeung akhirat. Dibere harta mah bisa beak Pak. Diwariskeun harta bisa pasea Pak. Bisi sok aya jalma nu pasea perebut harta, perebut waris. Tapi lamun dibere ilmu, diwaris ku urang ilmu ka eta budak, punten. Lamun jalmi hirupna mawa ilmu di dunia mulia, di akhirat bagja. Maka wariskeun ka budak nu kahiji ilmu. Kumaha carana? Ceng da akan malain tukangna teu bisa. Ini pan aya pasantren di Sirna Bakti mah gaduh pasantren sepuh atuh. Aya sabaraha hiji di Sirna Bakti pasantren aya 3 nya. Hiji di Citereup, 2 di Leuwi Nanggung, 3 di Almanar. Ngengkenkeun ngaranna eta teh. Naon sababna? Hampura
di dunia si bapak jeung si ibu si dikekepan, pan di akhirat masih dituntut. Pulang ka dieu anjeun abdi Gusti, nah anjeun salila hirup eta teu pernah nutup aurat anjeun Gusti, da ku salaki teu pernah dititah. Kasaha eta benang panas lompatna Pak? Salaki. Ka urang. Mata hampura cek abdi tadi lamun mah rek nanya urang rek ka surga tawa ka neraka da moal munafik geus bisa ngajawab nah teh. Sanajan dina bibir pasti ka surga teh bisa. Hampura. Entong boro tingkat jelema biasa sanajan MUI sakalipun. Santrina ribuan, santrina jutaan, sorbana genep meter. Si itu mah calon surga karek kahayang. Terus si itu mah tukang mabok, tukang papau, pinarakaeun karek disangka. Naon sababna karek disangka? Disangka pinarakaeun sabab lampahna papalimpang jeung parentah agama. Tapi wallahu a'lam bishawab Kang. Dina poe tungtung kahirupanana bahwa si eta ku Allah dilungsurkeun hidayah sajan dimautkeun, maka ketika maut aya dina husnul khotimah. Bisa wae si itu nu pangheulana asup. Ayeuna urang ajengan, ayeuna urang kiai, ayeuna urang ulama, ayeuna urang mubalik bawa dina tungtungna maka goda ku setan. Gebrus karena perkara nu dilarang ku Allah, maka lamun maut kaayaan dina suun hati. Naon sababna? Punten. Urang buka fase manusia di alam dunia dina dengat poe ayeuna. Bo, manusia aya 4 fase. Nu terjadi dina poe ayeuna urang keur cicing dina 4 fase. Hiji, lancar ibadahna, lancar rezekina. Nu kadua, lancar ibadahna, syarat rezekina. Nu katilu, lancar syarat ibadahna, lancar rezekina. Nu kaopat, syarat ibadahna, syarat rezekina. Cik kira-kira urang keur di mana dina 4 eta? Teu saeutik jelema lancar ibadahna, lancar rezekina. Aya oge jelema lancar ibadahna, syarat rezekina loba. Teu saeutik jelema syarat ibadahna, lancar rezekina. Aya oge nu syarat ibadahna, syarat rezekina. Cik kira-kira lamun dina 4 eta urang keur di nu mana? Keur di nu 4 nya? Bener teu salah. Rek nyebutkeun di nu katilu asa era. Nah, disebut lancar ibadah, syarat rezeki dan rezeki mah ngalir. Ngan duka lamun di nu kaopat mah urang teh. Naon sababna? Heuh, da bener teh salah. Sok atuh urang hitung. Make ilmu matematika wios. Sadinten sawengi sabaraha jam, Pak, Bu? 24 jam. Dicokot weh 5 waktu. Subuh, lohor, asar, maghrib, jeung isya. Lamun sakali netepan 5 menit. Cekap teh 5 menit. Cekap. Nah, berarti anggap tapi urang kan ulah tarik teh kalau geus teuing MUI teh mah 5 menit tuh. Berarti dicokot 25 menit. Dina 24 jam dikurangi 25 menit berarti nyesa waktu nu tinggalin 23 jam 35 menit. Cik urang hitung kalkulasikeun ku urang. Dina 23 jam 35 menit urang nah lancar ibadah, lancar rezeki, nah syarat ibadah, syarat rezeki. Syarat ibadah. Urang teh keur aya dina kariweuhan geuning Bu. Matak naon? Gusti, kami dipercaya ku anjeun cek keneh dina poe ayeuna. Lain atoh lain. Anggur gegedena mah sieun. Naon sieuna? Hampura. Ayeuna mah panon ku urang saka dipake nempo, suku disaka dipake ngalengkah, leungeun saka dipake usik.
hareupeun Allah nya mulai tanggung jawab. Matak naon heup rek maksiat cek Allah kop kumaha anjeun, rek ibadah pek kumaha anjeun, ngan sing ingat anjeun di dunya moal salilana bakal balik kana alam anu panjang nalika eta nu hirup anjeun di dunya bakal dipertanggungjawabkeun paineun Allah. Entong berpikir orang bakal panjang di dunia teh Pak. Entong berpikir bakal panjang. Semakin panjang orang di dunia semakin loba pertanggungjawabanana. Leheung lamun alus, kumaha lamun goreng. Matak Pak MUI punten pribados kapungkur nuju calik di Jakarta. Matak dugi ka ayeuna tah. Nami aceng beben teh nyanak tina nami jalan. Kapungkur pribados nuju calik di terminal. Jadi lain bijil tina pangimaran uing mah baheulana preman. Insakna kuring tepatna di Purwakarta, kampung Babakan Garut Campaka. Jam 3 subuh ningali aki-aki dikirana usia 80 tahun rek tahrim. Tidinya hidayah Allah lungsur. Naon baheula mah teh sieun. Mun percantan mangga besok among ka Sumatera di Jambi, Jabung Barat, Jabung Timur, Surolangun, Muaro Jambi, Jambi, Bangko, Bungo, Kerinci, Sungai Penuh, naroskeun Aceng Beben, Aceng Garut kapaleun. Pemiangkat ka NTT daerah Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya nanyakeun Aceng Beben apa? Bisi di Jakarta di terminal Jang Beben, Jang Garut, Kancil, Unyil, Charles, Tawing, Jalmana nu baheula perang jeung Hercules di Rawa Merah. Baheula mah mikir teh ngarasa gaya Pak. Sabulan uing 5 miliar menang jatah premanisme teh kade. Bisi hayang apal we di bejaan sote. Tah pun paman hirup keneh Mang Dindin jig tanyakeun terakhir uing sayembara parebut terminal mana? Pasir Hayam, Cianjur. Mata uing nyebutkeun aing ngaji barat gelut wanita tukangna aing mah baheula gelut mah. Naon sababna? Baheula mangarasa bangga Pak, tapi ketika apal yang hirup di dunia bakal tangis jeung poe akhir, bakal tangis jeung poe penghakiman, bakal aya perhitungan paineun Allah. Ragrag cipanon kuring. Gusti lain gaya nu kieu teh, lain gagah nu kieu teh. Sabab salila hirup di miti balik teu pernah antal jeung cai hudu. Ade. Lain jelema cager uing teh. Wani nyarita kieu naon? Ku ngarasa sabab apal. Dunya mah sakedeung, tapi akhirat mah langgeng. Sapoe anjeun nyieun kemaksiatan di dunya, 1000 tahun bakal ditanggung jawabkeun di akhirat. Mata kalimah bahasana ieu nu parentul teh manusia, mata tong sagala di aku kalimah manusia tina kalimah kasar. Mana nu sia teh di aku teh eueuh. Boro-boro mobilna, boro-boro hartana, nyawana nu Allah kade dititipkeun bakal aya pertanggungjawabanan. Paku nanaona mata uing ngoreh Al-Quran kabagi 114 surat kabagi 30 juz dibagi deui 6.660 ayat 835 ayat pikeun jelema nu berpikir. Naon sababna kudu make pikiran? Mikir sabab anjeun lain di dunya hungkul, bakal balik ka Allah. Mawa naon anjeun? Pak. Dunya mah eueuh naonan. Ditinggalkeun. Pamajikan geulis demplon ge maot mah ditinggalkeun. Salaki kaset gagah ditinggalkeun. Naon rek dibawa ku urang? Iwal ti kahadean jeung kagorengan nu dipelak ku urang Pak. Kade loba santri boga ratusan ribuan, lamun maot guruna daek di ruang hirup-hirup maturan. Moal. Nu marangan anjeun di alam kubur iwal ti amal anjeun. Mata uing ketika boga budak gula giru dilumpatkeun ka pasantren naon sababna? Sabab apa lamun ngitung karena ibadah jeung doraka kuring loba kana doraka. Mata gula giru nyieun budak meh naon? Meh bisa ngadoa. Sabab ketika orang dicabut ku Ijroil aya rezeki nu ngalir ti budak. Nu diarep-arep Pak Bu.
Urang geus maot ukur doa nu didago-dago ku urang. Tapi nu jadi pertanyaan, lamun urang teu nyiapkeun turunan urang bisa ngadoakeun urang, rek naon nu didagoan ku urang? Rek ninggalkeun anak pinuh ku kamaksiatan, rek ninggalkeun anak pinuh ku kadoliman, nu eta bakal jadi pertanggungjawaban ka diri urang. Pangkat anjeun nu luhur, kasaktian anu gagah anu rongkah, helas taya paedahna leungit ayunan Allah ketika hirup anjeun teu dibarengan takwa jeung ibadah ka Allah. Hampura lamun nu hadir di ieu tempat nyebutkeun arak pait can tangtung inum uing mah geus diinum. Geus apal. Inuman naon? Teu mimiti Marvel, Cipas, Black Label, Red Label, Kontu. Inuman naon teu pernah diinum ku uing. Mata saeutik tiap ngadoa ya Allah hampura kami sabab apal. Ieu hirup pinuh ku dosa. Lamun mah ibu hayang apal dosa kuring jeung legana lautan loba kene dosa kuring. Bisi ibu hayang apal ragana cai ti langit ka bumi menjadi hujan dibanding jeung dosa kuring ka Allah loba dosa kuring. Mata kuring lompat, Gusti kami minta jalan anu lempang. Dijawab, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lain teh apaleun urang Islam teh. Minta ke Allah jalan anu lempeng, dijawab iya kitab nu pinuh ku kalam Allah, pinuh ku wahyu Allah, geus eueuh karaguan tapi urang sok mengkol tina aturan Quran. Sok tingali mah punten da ieu nama kodrat geus pamalik atuh. Naon babasaan teh kearifan lokal mah sakedap deui malam naon malam mingon di urang bade hajat laut sanes fanatik pangresan. Keletuk mencit sato muning dipalidkeun ka laut. Punten kumaha cek Quran aya 3 perkara nu diharamkeun, hiji getih, 2 binatang nu katilu, hiji getih, 2 babi, 3 binatang nu dipencit. Henteu karena Allah, lain dengan asma Allah, tapi henteu karena rek dipake naon tuh numalkeun di laut dituang kira-kira haram tah henteu. Kade dengan alasan budaya sing ingat orang Islam walan tardo angkal Yahudu wala Nasara hatta tatabi'u millatahu. Orang Yahudi jeung Nasrani moal ridho ka anjeun tata di dinya nepi ka kiamat saengga anjeun can asup golongan maranehanana. Apal asup golongan maranehanana? Nah dikira ku anjeun asup golongan ngilu sahadatna. Lain. Ketika pola pikir siga orang Yahudi anjeun geus ancrup jadi orang Yahudi. Ketika kahirupan geus nuturkeun orang Yahudi anjeun geus jadi orang Yahudi. Lamun ditanya ke orang Citeur, apal teh sahadat orang Yahudi? Bisi hayang apal sahadat orang Yahudi, kredo ngaranna kalimahna tina Ibrani bahasana Shema Yisrael Yahwe Elu Elu Yahwe Ehad. Sebab uing mempelajari kabeh agama, mata alhamdulillah uing mah ku Allah diberi kemuliaan ketika insaf kakalar kabeh kitab. Kitabna orang Kristen, perjanjian lama 38 kitab, perjanjian baru 27 kitab, apal di luar sirah uing. Kitabna orang Hindu Tripitaka apal uing di luar sirah. Kitabna orang Buddha Tridharma apal di luar sirah uing. Mata ketika ku Allah diberi kemuliaan soal apa mangga sakedap deui bade hajat laut dipencit sato dipalidkeun bumbuahan dipalidkeun sanes rezeki ti Allah eta dimubadirkeun kade dengan alasan tradisi jeung budaya keur ngikis hukum Allah, hukum Islam dikurangan ku budaya. Mangga ari boga cerai eta hukum agama sanes. Da lain daya cahapan atuh lain kitu. Bae gitu kan. Meh apal saha uing sabenerna. Jadi uing ancrup kanu kieu teh keur naon? Uing keur nebus dosa. Sebab ayat keterangan menyebutkan lamun anjeun nepikeun hiji ilmu, hiji ayat, hiji kalimah, lamun dipake eta ilmu ku batur maka ganjaran ngilu. Sebab apal ku tobat kuring geus moal ka kumah ieu nu lamun dosa. Sugan atuh ku uing daek mah nyarita dina panggung. Daek mah nyarita dina mimbar aya ilmu nu henteu dipake ku batur pasti meureunan jadi ganjaran keur uing. Naon sababna? Tahun Pak nu namahan 1448 Hijriah jatah hirup kuring mapan ngurangan.
tah uing nangtung di dieu teh keur ngamangpaatkeun umur sesahirup. Naon sababna? Oh ngancek Allah nu alusna manusia teh mangpaatkeun nu sejen aya guna keur dirina khairun nas anfa'uhum linnas. Tah hayang udang eta uing daerah apa lamun mah rek ngomong Gusti naon mangpaatna abdi di dunya kudu anu matah dimangpaatkeun keur naon ngamangpaatkeun sesa umur. Ayeuna urang bisa keneh ngajanteng, bisa keneh cicing, bisa keneh ngadengekeun mubalik dina 1448 Hijriah. Pertanyaanna boga jaminan tahun hareup ge keneh teh. Entong bapak jeung ibu presiden teu boga keneh jaminan hirup keur poe isu. Tahun hareup mah rek anu, tahun hareup mah rek anu pek anjeun boga kahayang, pek anjeun boga cita-cita, pek anjeun boga tujuan. Tapi ingat, kahayang anjeun, cita-cita anjeun, tujuan anjeun tong leupas tina parentah Allah. Lamun leupas cilaka ka ditu. Ngameh apal we. Matak uing mah teu fanatik pangarsa, punten. Ningali NU, diancu banda idung mah buleut urang NU. Orang NU mah beunghar ku ilmu, beunghar ku sejarah, beunghar ku tradisi, beunghar ku budaya. Matak lamun ngomong tradisi mah kuat ka orang NU, ngomong budaya mah kuat ka orang NU, ngomong sejarah mah kuat ka orang NU. Diancuban ka Muhammadiyah. Ternyata orang Muhammadiyah beunghar ku ilmu, beunghar ku ekonomi. Matak lamun ngomong lembaga Islam, tang beungharna mah kuat ka Muhammadiyah. Kusabab cicing di Cidahon orang persatuan diancuban teh fanatik. Ternyata orang persatuan teh beunghar ku ilmu, beunghar ku hukum, ku syariat. Matak lamun budak hukum jik teh nyakeun ka orang persatuan. Matak baheula mah aya pangarsanya subuh pasea parbut kunut jeung teu kunut. Ayeuna mah geus teu payu nu kitu teh. Adu domba orang Yahudi nu kitu dibejakeun. Mata punten cepun aki jang lamun anjeun dikersakeun ku Allah panjang umur jaga mah bakal nempo awewe siga muning. Siga muning kumaha nalika awewe geus leungit ka era nemongkeun oratna, nalika awewe geus teu era nemongkeun perkara nu ditutupan. Make baju panjang, celana panjang, geutak-gitek di alun-alun bari senam bari jeung nyita kabeh eta awak nyalin nemongkeun orang. Alasanna keur kesehatan. Padahal hayang sehat masa eutik cinuk duk kosongkeun eta hate tong dipinuhan ku nafsu. Bisi anjeun hayang panjang umur hayang sehat saeutik tong nyalan we kana kabingung, tong muntang kana kasusah. Lepaskeun, balikeun. Urang Islam, hari Islam bijilna tina kalimah aslamah, serah diri urang ka Allah nepi ka mana pasrahna. Naon da ku Allah meungeus dibikeun atuh Pak? Hayang beunghar babahri, hayang pintar babahri, tilu we cepengan ku urang. Gusti kami hayang beunghar cek Allah teh lakonan tilu perkara. Naon Gusti? Hiji sing nya usahana, sing fokus usahana. Nu kadua sing husu ngadoana, nu katilu sing gede sabarna. Can katepi keneh tamahan deui usahana, tamahan deui doana, tamahan deui sabarna. Kapani sok. Naon atuh? Matak uing ngadoa ya Allah kami lamun rek dibere rezeki nu gede bab dunya saeutik men. Lamun eta harta nu dititipkeun kana wujud kami rek mangpaat ke diri kami, mangpaat ke dulur-dulur kami, mangpaat ke kaum muslimin muslimat mangga Gusti nanti. Tapi lamun eta dunya mata nilakakeun ke kaum leungitkeun sing jauh. Naon sababna? Berat kan. Sebab cek Allah ka dunya diparentahkeun, hei dunya, geura goda ku anjeun umat kami, geura goda ku anjeun makhluk kami, geura bibita ku anjeun makhluk kami. Lamun kagoda, lamun kabita bawa tinihan ku anjeun, teu saeutik jalma ditinihan ku dunya. Aya contohna si Korun. Sabab definisi dunya malain harta hungkul jabatan ge definisina tuh Firaun ditinihan ku dunya. Beres. Mata hampura nungaran Firaun, nungaran Korun, tong boro orang Islam, orang Yahudi wae moal daekeun merengaran budak Firaun. Sebab apaleun goblokna.
Sabalikna cek Allah kadunya, hei dunya, goda ku anjeun umat kami, doja ku anjeun hamba kami, tapi lamun hamba kami umat kami takwa ka kami, maka taat anjeun dunya kaita makhluk. Aya buktina aya tuh Nabi Sulaiman alaihi salam. Da Quran mah kudu dibagi 3 atuh Pak. Hiji nyaritakeun sejarah, 2 nyaritakeun nu keur dipaju, katilu nyaritakeun nu bakal datang. Katilu loba. Mata kalimahna Quran, ai Toret kalimahna naon? Tunggal. Zabur kalimahna tuh tunggal. Injil kalimahna tuh tunggal. Aya Al-Qur'an mah kalimahna jama meunang ngahijikeun dina kabeh kitab. Jadi we Al-Qur'an. Mata cek tadi lain heureuy kan. Tapi mah ngewa ka orang Hindu sebab ningali orang Hindia masuknya mah ka sapi dipelajari. Akhirnya kumaha orang Islam tawaf. Sami orang Hindu dengan lain tawaf muih dikuih. Orang Islam wukuf sami orang Hindu ge. Namina sanes wukuf, namina tapa brata. Beres we. Tahalu orang Islam mahnya. Orang Hindu mah digundul beres we kitu orang Islam kurban, orang Hindu gadri sarua mencit satau. Bisi rek dibejakeun persamaan nasrul. Nu bener Kang Aceng heuh. Cek orang Islam mah Ibrahim Pak, tapi cek orang Kristen mah Abraham. Sebab dina bahasana Ibrani. Cek orang Islam mah Ismail, cek orang Kristen mah Samuel. Cek orang Islam Yakub, cek orang Kristen mah Jacob. Cek orang Islam Daud, cek orang Kristen mah David. Cek orang Islam Sulaiman, cek orang Kristen the King of Solomon. Cek orang Islam saha? Maryam. Cek orang itu the Virgin of Mary. Cek orang Islam Musa, cek orang Kristen Moses. Cek orang Islam mah Isa, cek orang Kristen Jesus of Christ. Ukur beda sote bahasa, lebih ibarat orang Sunda punten datang orang Jakarta permisi sarua. Ngan ku sabab orang Islam teu paham nyalahkeun perkara nu teu paham. Kan kakarek di ditu aya nu nyanyi Hafenu Shalom, wah demo rame serius padahal naon tina kalimah bahasa Ibrani teh Kang. Hafenu Shalom, Salam alaihim, selamat pikeun anjeun, salam alaihim, selamat pikeun anjeun sakabeh. Naon bedana jeung assalamualaikum? Tah ku aing dibuka teh meh teh fanatik, mata diajar kabehan agama teh uing. Naon sababna? Punten, teh kudu fanatik bab agama. Eusikeun. Naon eusikeunna? Pigawe. Tong nanya bag-bagan. Bakal pasea. Sugan cekang hiin ameng kasancang aya nu geubis dina motor. Nu lain moal sia. Tapi lain moal atawa goblok dina motor Islam lain moal. Urusan matak naon geda sok ngaitkeun hate urang ka Allah. Lamun urang ngait hate ka Allah geus moal nempo gamar kan. Matak cek urang persatuan ulah nukut patung, ulah nu lukisan. Bener bahasana kalimah majajil inyeman. Tong neuneun patung dina hate, tong matung eta hate anjeun sabab rahmat Allah datangna ku disiar. Tauhid Allah datangna ku disiar moal datang teu puguh-puguh. Entong ngukut gambar, tong ngukut lukisan, tah dina ieu lain imah nu itu. Entong eunteut gambar dina ieu, naon sababna? Lamun eunteut gambar dina hate aya 2 perkara nu bakal datang. Nah rek ngewa nah resep nuntut. Lamun eunteut na ngewa bener sakumaha bener salah disebutkeun sabab ngewa eunteut dina hate. Eta gambar jelema eunteut ngewa dina hate. Tapi lamun eunteut na resep salah ge dituturkeun. Buktina tuh geuning baheula dicaringin aya sen-sen mari kiblatna kawetan da resep dituturkeun. Ras gitu. Wios digitukeun Pak. Wios. Mun entong ek eureun ngeureuseuh dina teuing. Lamun bae dituluykeun. Teraskeun Pak. Teraskeun Bu. Setengah 12. Heuh pancek palurah ge tadi anggaran teh efisiensi Pak itu. Bayana ceramah ge efisiensi juga.
Teraskeun, teraskeun. Wios dugi ka subuh. Kiat calikna moal. Kiat kupingkeunna moal. Kiat mayarna. Lebah mayar nah jika palurah. Pelebah mayar bingung namahanana. Ari abi mah tara nyuhunkeun bayaran, Pak. Tah tiba lagi. Da sabab ngaos teh butuh amplop teu abdi. Sok nyahoan ibu mah. Lain butuh amplop, butuh sote Doa. doa. Dibere duit ayeuna paeh mapan keur naon sia teh. Duit mah penting. Naon sababna penting, Bo? Ya. Uing lamun geus ngaji tinu jauh, wah kana mobil. Di ditu mah lancar, siga ngaos ti Kuningan Kang ti Kadu Gede. Nyeak ti Kadu Gede teh wah lewat Ciamis. Cipatujah ka Walu teh jalan teh ngabret. Da uih na tamu 12 ti ditu. Dugi kana tungpong dijejak gas teh macet mobil teh. Teu majeng. Gigi asup di rem tuh. Ngageureuweut asup. Kala cenah Kang kunaon keraheun. Balik ke tukang bagasi eueuh siang. Oleh-oleh. Bagasi eueuh siang. Aduh. Soalnya balik ngaos sok ditanya ku bojo, "Pak, wih ngaos nya?" Di mana ngaos teh? Di Kadu Gede di Kuningan. Mawa naon, Pak? Eta panitiana koret teu bawa naon-naon. Kadinya. Pasea Pak jeung pamajikan mata uing ti harita boga prinsip daripada pasea jeung pamajikan ning pasea jeung panitia. Asli dasok taroskeun Pak MUI. Da aya untung jeung rugi kiai maka deh. Naon untungna? Hiji. Untungna kiai teu kena ku moneter, teu kena ku halodo. Uing teu pernah balak cau moal poe cau mah mah aya nu nganteuran asak langsung. Teu pernah balak jengkol aya nu nganteuran. Ibu mah jeung bapak melak pare cep lamun kahalodoan pan panggagal panen. Ajengan mah 2 jam ngaos. Beas jadi. Pan di ditu mah dicaringin mun balik ngaos teh 25 kilo beas. Di dieu mah jigana mun teu biasa mah kudu dibiasakeun beurah teh. Ayahnya alhamdulillah. Tapi aya Kang Haji anu leuwih rugi deui. Biasana lamun acara 17 Agustus Pak MUI biasana camat, lurah sok nyawer ka abis dangdutan. Nyawer. Nyanyi salagu, ya lurah anu nyuhunkeun lagu nyawer ka artis teh. Ajengan mah coblak bisa jam 1:30 teu nyawer. Terus dikana amplopkeun. Hampura palurah uing mah leuwih. Jadi ku palurah tong dianggap heureul. Henteu ketang eta mah dah henteu lah. Teu jadi udagan, kan eta mah jadi pokok. Kudu jadi pikiran. Ngahaja atuh serius teuing. Ayeuna mah ngahaja dipengkolkeun. Bisi naon bisi ngalamun. Nu akhirna kan apal oh geuningan ceng beben teh eta aslina teh. Baheula teh kitu. Matak saeutik ketika abdi ngaos Kang ka Bandung. Seueur anak buah abdi. Kang teu salah. Naon euy? Teu iraha akang mengkol. Bahasa abdi saeutik. Euy, uing teu boga jaminan hidup ka poe isuk. Lamun mah nyawa ku Allah diurut uing mah ka insaf Kang. Sabab loba keneh nu parentul nu kolot leuwih batan ti uing. Pasti nu maot bakal nu kolot heula da diurut. Kusabab umur dicabut uing teu apal. Matak uing gura-giru insaf matak uih di Purwakarta kadepuk ka Tembiang mah rumasa abdi hirup teh takieu dibuka. Kan saalit nu disuhunkeun ka Tembiang almarhumah doakeun abdi rek hijrah. Doakeun abdi sing istiqomah. Amin ya. Abdi hijrah tina salah kana bener mababari tapi nu hese mah hayang cicing dina bener eta matak punten Kang 2018 terjadi konflik Papuanya dugi ka sinyal teu ayakeun abdi menuju di ditu. Matak alhamdulillah 34 provinsi di Indonesia dijajaki kantos abdi. Jadi kapungkur kupun aki nuju di Cianjing teh lain titah pasantren, ajengan. Di titah musafir
mata abdi mah pamengbeuk Madura Aceh teh mapah kenging 8 tahun. Jadi lamun ngomongkeun keur nguji kasabaran sakira ngajedog kene di madrasah can apal susah nah hirup mah ngomong sia. Naon sababna? Sabab uing ngalaman lamun ka timur pangarsa kamu sapir teh seueur masian tuang. Tapi lamun tos mentas ka Sumatera hese. Uing menang sangu di mana di Lampung Timur di Tulang Bawang. Lamun lewat lintas timur karena mobil bus karena famili raya 2 hari 1 malam. Tah uing menang dahar di Lampung Timur di Tulang Bawang, menak di tuang di Jambi, tepatnya di Kabupaten Merangin di Bangkok di Pasar Bawah. Tidinya lempang deui ngecruk menang-menang tuang di mana? Di Langsa perbatasan Aceh Medan. Jadi lamun ngomongkeun puasa, can bisa puasa 4 bulan matang wayang nuturkeun kuring. Bisi hoyong apal Kang. Pribados ayeuna ti tahun 2002 dugi ka ayeuna monok kuring ngan 2 jam. Kuring mah monok nanti tabuh 7 enjing-enjing duit tabuh 8. Mangga beli-beli ameng kabumi kuring moal peureum kuring. Naon sabab tadi lamun dipicen 8 jam dipake sare lebar. Nyamaruk mulai pertanggungjawaban gitu eta waktu. Kusabab apa lamun 24 jam dipicen sare 8 jam hungkul geus kapicen waktu mubadir mata teu dipake sare uing. Naon sababna? Sabab apal dosa geus kaliwat leuwih loba. Mata alhamdulillah ku Allah sanajan kuring sare 2 jam jag-jag we panon teh. Mata Kang Aceh kuat sabaraha poe sabaraha peuting teu peureum. Nya ayeuna ge keur datang panyakit mah paling dugi ka 16 dinten 16 rumi teu peureum teh. Alhamdulillah sehat teu naon-naon. Da sabab abdi yakin anu ngageringkeun mah lain pola hidup tapi hate. Lamun hate rungsing geuring. Matak tadi cek uing lamun hayang panjang umur hayang sehat tong nyalanre kana kasusah tong muntang kana kabingung balikeun. Gusti dilengkahkeun sampean katuhu abdi eta kodrat Gusti. Gusti dilengkahkeun suku kenca abdi eta kodrat Gusti. Matak uing matara kaduhu karena perkara anu terjadi apa? Sabab bahasa indung baheula kitu. Sebab indung jeung bapak sok mere wasilah mere papatah 2. Beda teh. Kumaha? Cek indung keur leutik lamun diheureuyan batur jang ngelehan, da ngelehan teh lain hati eleh. Secara teu langsung indung keur ngadidik sabar ka diri urang. Kan urang we nu teu pahamnya. Tapi bapak kalimahna ketika cerik ku batur Aisyah koslina laki wani lawan teu wani akalan. Hartina nitah make pikiran urang. Matak abdi mah saeutik namun perkara nu ditepikeun ku indung jeung ku bapak kod meuli gugu. Hampura Kang Ian, abdi kantos kajantenan. Abdi hari Senin terbang ke Sulawesi. Dugi ke bandara ditelepon, emak teu damang. Abdi hari tak keneh pesen tiket balik deui. Ketika abdi nuju di istana kapungkur 2018, tepatnya di Istana Negara di Satwa Pres, abdi nuju ngawal Pak JK. Ketika ditelepon kuraka pun biang teu damang, sanajan wapres dikantunkeun ku abdi. Naon sababna? Sabab ieu mah leuwih penting batan itu. Leutik keur uing. Rek jenderal rek presiden ketika nyangareupan irung bapak kuring leutik kabeh gede keneh eta. Naon sababna? Eueuh jaminan 1000 wali tunggal, 1000 wali kutub ngadoa sing salamet anjeun. Tapi indung bapak anjeun ceurik bakal salamet. Eueuh. Tapi ketika indung bapak anjeun ceurik ngecelakeun ka bunga salamet. Sanajan 1000 wali ngutuk ka anjeun ketika indung jeung bapak anjeun ngadoakeun salamet. Mata keur uing eueuh leutik kabeh rek wali nu kumaha dianggap leutik ketika indung bapak kuring geus nyarita eta nu gede. So, ari ketika mana? Doa wali aya halang. Aya halangna aya can puguh langsung entrep tapi doa indung bapak kuring aya halangna moal. Mata tiap ka mana meuni kapungkur mah sok sumunjud Kang. Mata 2018 terjadi di Papua konflik. Batur mah lalumpat pribados mah cinugduk. Panah mung 10 cm tina larangan. Cek batur Kang Aceh ngelumpat nya naon? Ieu cenah panah purper saeutik jawaban kuring. Gusti
kami teh hirup ku anjeun teu hayang maka bakal dimaotkeun ku anjeun ngan maot kami teu apal datang. Lamun mah kuring kudu maot dina poe ayeuna kami menta maot dina kaayaan husnul khotimah. Jeung lamun kudu maot teh kudu ka Papua minum ciherang maot. Ngan inget kuring sameh init aya nu dibawa. Lain jimat, lain batu ali, lain keris, lain aya kecelakna Cipanon Indung jeung bapa nu ngadoakeun nu ngaping nepi ka ditu. Salamat nepi ka poe ayeuna uing nangtung keneh. Mata kapunten lamun geus dongkap parentah ti sepuh mah letik keur uing mah. Mata masa uing kieu uing bakal sabar dicaci maki batur, dihina batur, dipitnah batur, dirogahala batur, tapi wani noeng inung bapa kuring tong bor getingna jeung nyawana dibikeun ku aing. Leutik ukuran dunya beraing. Tah bahasa pribadosna kitu prinsipna. Jadi inung bapa kuring nu aya di dunya teh Allah nu bungkeut pikeun kuring. Sebab naon? Kuring sieun ninggalkeun dunya aya Cipanon Indung nu murag kana pipi alimat nyeri kun jadi anak. Sieun ninggalkeun dunya aya Cipanon Indung nu murag, Cipanon bapa nu murag dina pipina alatan nyeri kun jadi anak. Kudu sakitu dikasih. Kan teu sieun kun sajen. Naon sababna? Aing mah lalaki moal paeh ngajuru paling paeh diadu aing bakal paeh teu sieun. Matak cek bapa sakira sia cicing dina bener lawan sasahage tah prinsip abdi mah kitu. Tapi lamun entep sia dina salah ungkulkeun sirah rapatkeun leungeun bijilkeun tina baham rumaos abdi lepat hapunten abdi teh tadi dikan Allah. Matak abdi mah boga prinsip hampura moal ningali pejabat moal keur uing palurah ningalah sareng abdi kumaha cakapna. Matak abdi mun sasalaman jeung bupati sanes kieu Kang Yen sakieu abdi sesalaman jeung dewan sakieu. Ieu teh lain sombong saudara-saudara, eksistensi. Bahwa nandakeun anjeun teh wakil kami, anjeun teh petugas kami dunungan anjeun teh mata lurah teh carekaneun masyarakat. Ya, ayo lurah pelayan lah ya. Pelayan. Pertanyaanna masa eutik. Presiden jeung wakil presiden luhur mana? Presiden. Luhur presiden. Gubernur jeung wakil gubernur luhur mana? Luhur gubernur. Ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur saha? Ayo urang datang wakil rakyat nyemleungan kan teu kablekak enyos kitu. Ulah mun panggih jeung DPR teh lain kudu nyemleungan kieu leungeun teh. Sia teh kacung aing parentah aing.